Iya digawe teh cedek we geus kuna naon cenah Mang cedek geus ieu digawe. Nyeta ieu teh weuh batur. Oh, nyeri tuur. Alah, heueuh bakat euy geus kolot mah. Aya sagala karasa mah geus kolot mah. Nyeri tuur teh nyeri sirah. Iya. Kamari lieur nya dahar gadung nyeri tuur ampun. Aya sagala karasa. Ya, Mang. Hei. Eta nyeri tuur kunaon sugan? Yeh, lain nyeri tuur mah digawe teh kuntar kentir, eueuh batur. Kalingsirnya. Atuh diubaran kalingsir Mamang. Ubaran ku ieu geura ku laja ku jahe beureum sugan. Tong maksakeun karep aya rea panyakit malah bisi kumaonam ke ka dituna. Eta sugan kunaon geus diubaran kunaon ti tadina? Ieu teh nyeta digawe teh sorangan, kuntar kentir kos nu gelo. Oh, ku galeno atuh da galeno mah lain jang ubar kalingsir belis. Dahareun kitu mah. Da salah aing mah teh da alus nama koe aku jahe beureum mun aya mah. Ampun geus digawe geus eta mah mun aya mah karunya euy. Cik atuh ari digawe teh. Cik nepo atuh nepo. Hai kieu mah nyeri tuur. Nya we mah kieu ku galeno dikumahakeun. Hai nyeri tuur keur digawe ieu mah hali kaganggu wae geus datang nu kieu ye. Cek urang rancet atuh urang rancet. Lain halik lain nyeri tuur. Hayang ku manuk walik. Mau ieu. Lain manuk walik. Halik keur digawe ye eta ngaganggu wae. Ampun. Aku kudu jahe nya. Lain nyeri tuur halik. Ieu teh keur digawe teh ngaganggu wae aing bakat aing geus datang anu kieu. Rancet ulah ieu teh. Halik teh nyeri tuur, halik ngaganggu wae keur digawe. Halik teh nyingkak ka ditu halik di pangku geus we ka dieu. Alakang mah